aya lalaki aya awewe lamun lalaki beureun kawinkeun lamun awewe kumaha tah awewe kawinkeun lalaki keureuten cik hatina kumaha tah lain teu apa ngan ieu mik teh diseungit ieu urus sinet beunang moal sinet keur kotoran mah kitu nya teuing tah lain beda ieu dinamikna boro ada masuk fitnah cenah lain fitnah dinamikna cekeng beureum ku sinet meureuh lipstik eta mah Eta mah fitnah eta teh. urang datang ka dieu teh seja ngahibur bahwa Kang Unang teh boga budak atawa incu lalaki jeung awewe anu tas disunatan jeung tas peperan lamun lalaki meureun di kumaha awewe di kumaha tah kitu sok terangkeun pada anu keur jelema pinter sok kumaha iya kedua paketu sok ai lalaki ngaranna teh budak pira ku ai aki-aki meureun geus kolot teuas dikeurutna ge budak mun mata keurut budak mah kudu keleutik keneh ane ulah ngeleutik keurutan ulah jadi nyunatan gitu lah urusan di urang mah di Tasik mah nyunatan ade dieu mah dengarna teh sunatan sepitan kudu mumpung leutik keneh geus budak mumpung umur 2 3 4 5 tahun tamu jeunna da geus 4 tahun meureun loba kahayang ongkoy geus gede geus kolot mah kahayang kumaha geus kolot disunatan sagede ieu we sagede endut sagede kumaha sunatan lain kelet deui beurang perban teh meureunnan beurang perban penting isu pamajikan saat meureunnan deui gerung deui jadi saktu cager deui jadi perbedaan teh kitu meureunnya ai geus leutik mah leutik keneh mah leuheuh kitu tah aya artina budak teh kieu kumaha tah budak huruf tah budak a 5 huruf B na naon tah B na teh bereun ayuna uruseun aidena didikeun aikana lamun lalaki keureuten lamun awewe kawinkeun tapi jauh bener pinter dia gitu nama eta teh hartina budak bener ngarti ayeuna mah moal tenang cicing ari adut ka dieu tadi lewat jalan mana jalan pom bensin atau mana kumaha tah di mana jalan anu ti ditu lempong kitu teh 3 jeruk anu kituan anu kitu jeruk ti Soledad jejet rem lah ka di sisi pantu aduh rahut kana moten mobil aduh ripuh ngaliwat ieu pom bensin lain pom bensin ngaranna ge beda di dieu teh SPBU lain bensin lain itu nage tapi naon SPBU meureun SPBU teh ya hartian meureun eta teh singkatan model SD S-na sakola dasar SPBU ari S-na naon S-na teh solar ari P premium ari B bensin ari U uyup usia astagfirullahaladzim eta sia-sia gitu maaf berbahaya itu masih agak siapa bahasa Sunda tadi kan di hampura lah nya da urang teh urang Sunda suka heureuy gitu nya dut lain salian ti lewat SPBU tadi teh urang teh keur lewat sawah loba manuk dut anu barodas di sawah eta manuk naon eta teh begitu lamun teh salah mah lamun di Ciganyeng mah itu ngaranna teh nu barodas sawah teh mun di Sunda mah teh manuk kuntul di Sunda sote kuntul sote lamun di Jawa mah lain deui lamun di Jawa mah dewetan mah kon tah gawir eta teh tah ngaran manuk lamun di Sunda mah kuntul lamun di Jawa kontol astagfirullahaladzim si eta paling kalepasan lah gitu naon deui kan kieu nya duh sok caliwura kitu aing mah si adut aduh aing lain cawoka da ieu bahasana gitu benernya kayak tadi kamar aya SPBU singkatan didinya kuring ka warung meuli susu aya merekna SGM ari SGM teh arti kuring manaon aya SGM jeung SGM ari S teh susu ari G na gede ari M na mama mangga dibalik susu gede mama mun SGM bedanya mah baru aya MGS beunang MGS mah M na
mama ari gena gede susu gede jadi susu juga mama gede. astagfirullah teuing eta geus kadon kitu deui wae lain bener ieu mah euy pinter atau pinter naker ieu mah euy Dut ieu nya heuda adut beungeus apa pinter ka bali ngerti pinter ka bali pinter teuing kieu teh nya adut mah kapan nyobana teh ka mancanagara ku kakoncara adut teu bodor meureun pangalaman teh loba adut teh meureunnya bisa nyanyi bisa sulap bisa sulap Sulap mah kecil cenah hayang nyaho cik urang teh sok sulap kumaha Bang sulap heeh ulah bakal sulap hiburan penting heula hiburan ieu budak penting nama heeh ngadungakeun budak pupujeun budak ti leutik teh didikeun bereeun urusan kereuteuh geus dikereut teh pupujeun pameulikeun HP keur ka Gusti Nu Maha Suci Heeh, urusan anak HP ka Gusti nomor HP maksudna nya teu da pasti aya nomoran meuli HP mah lamun meuli HP budak teh geus disunatan sarua jeung meuli HP tah budak pasti bakal apaleun lamun disunatan mah budak teh geus asup Islam pasti boga nomor HP keur ka Gusti Nu Maha Suci dakwah euy aya nomorna eta teh Dut aduh lamun jelema teh boga nomor keur ka Gusti Nu Maha Suci nah jelema teh geus hirupna geus sakal kalutak-lutak sakal dihalalkeun sakal nu haram oge cik nomor sabaraha hayang nyaho kuring tah hayang nyaho nomor ka Gusti Allah kontak teh sabaraha kontakna heeh 2 4 4 tilu 4 opat aing teu ngarti eta kumaha maksudna 2 4 tilu 4 tilu 4 eta kumaha artina eta nomor kontak ka Gusti Allah heeh nu 2 subuh anu 4 dohor anu 4 asar anu 3 maghrib anu 4 isya sakitu-kituna sadaya tapi jaho euy kudu kadua eta jalma nomor kontak ka Gusti Allah teh bener eta teh astagfirullah nu mata aya istilah kieu lamun ceuk nyanyi kumaha tah ceuk nyanyi heeh kenangan saeutik kenangan saeutik beuna dibayar ieu heeh sok si kumaha tah wajib nu kamari ngoplos aya apes nama ti channel teh kieu teh kumaha tah tukang son bismillah itu awal di surat bila dibaca suatu ibadah harapan nambah jadi nasihat saudara sekalian para sahabat wahai saudaraku adik dan abah dirikan sembahyang siang dan malam selagi jiwa penuh melayang janganlah Tuhan berbuat gampang tadi dikubur seorang diri dimana bisa ia berlari mungkar dan nakir datang meriksa berbadan tinggi lalu menanya siapa Tuhanmu apa namamu siapa nabimu apa tuntunanmu Allah Tuhanku Islam agamaku Muhammad nabiku Al-Quran tuntunanku jorele jauh buah kemiri Allah anu lalajo robanu kajanari eta teh pepatahnya Dut lagu eta cek lagu Allah deui terabad mula-mula awal di surat bismillah oh gitu segala rupa urang tah eta kudu diawali ku bismillah aya laguna eta beureunya tapi adut pinter ngalaguna euy lan euy arek-arek ngetes euy kebodor ieu heeh lancar ulah waka sulap lancar ke ulah waka adut pinter nyanyi ieu mah alus soalnya kata apa eta teh ulah kita ngiru kumaha ngajaran we apa urang ka tukang heeh lagu naon sih lagu naon ngiru heeh teh kieu eta apa kumaha tah ai nang mah aduh mau amik itu itu mama gimana rokok ulah ngirung gitu ya sok lagu bari ngirung lagu naon sok lagu potong bebek potong bebek bari ngirung potong bebek tah dikuali tak gitu tapi bari ngirung sok sok dites lah potong mem ai gampang teh kita ulah sok cari weura gawir eta teh udah lagu potong bebek bari ngirung kupingkeun sing jelas sok
ngetong mem gagawan euy sabab karena gawir gawir ieu teh loba istri heeh ai istri awewe Awewe. ini kolot sampai ka dulur urang nini ojo jeung nini kuring sarua nini aduh gitu Dut. ulah ku ulah ku eta mah bahasa Sunda beureung nya bahasa Indonesia ayeuna puok bari ngirung tapi anger bari ngirung oke cing aya nyaho moal gawir teuing moal gawir teuing sok aya nyaho Batang mom eta ge kau bakal gawir tadi kue geus gawir ayeuna geus gawir deui ku arek ni kumahaeun eta aku mau memek ku nyari potong memek heeh gawir ayeuna diganti ku nyari potong momok gawir geus lain ieu gawir wae ngomongna dut uing teu ngarti ieu kamari basarek nabeuh ka tasik rombongan ngadaguan adut nepi ka eueuh di danggoan ka carita adut teh cenah tas kawin ieu teh duda anyar kawin ka menang ngan hanyakal kawinna ka kolot matak hayang nanyakeun ngeunah mana kawin eujeung nu ngora anu maot kamari eujeung anu kolot nu dikawin ayeuna diajakan bangun nepi ka eueuh ka tasik di dago aya benjana gering cenah kitu gara-gara kawin jeung nu kolot nya urang teh bari ulah bari ngirung heeh sok heeh urang teh urang teh ulah bari ngirung